Kan. Itulah karak nyen rekening doang. Kamu nyekot duitnya karak ka ditu. Lah jasar hanah mah diserahkeun ka guru badruk sarahana. Di cenah beda meureun peta. Cenah ke Sarahana mah ditanya. Ibu-ibu ya ku sorangan kasawana. eta mah henteu cenah. Geus cenah ceuk abehan ca. Abdi mah Kamu oge teh ditanyanya. abdi mah cenah geus tarima ieu be, tarima duit. Jumere baraha. Kumaha dia teh ngadain ke heula mah. Ya ini teh merimang teh menang 400. Jadi Panima kelas 2. potong gocap. Iya kudu dipotong. Bikin aja ngomong eta ibuna cenah ieu mah ieu Cenah ibu nyokot antriana cenah kabang. Maju ka ditu. Nan karaku urang ka ditu cenah ge kamuncan. Menang kabarat teh ieu teh sarhana. teu saruan sarhana mah ibu abi mah awak abi mah nu daek mawa awak abi mah Gede kan. geus abi mah tarima duit bae Maju kabean kitu. kabehan udah cenah kataman Anu kahiji mana sabaraha kali meunang oge? parak dulu Nu kahiji 2,5 kan? Nu katilu 4,5. Jung teh bener dipotong gocap. Gimana? gitu untung air nama pan ayana HP nya nu geus cair misalnya geura digeser ku sorangan aya ka piran ka guru Tiga na ieu kedua.